Selamat datang di episode 25. Selamat menyaksikan. Acan ge ganti poe menitos gunta ganti deui wae acukna kumaha emar we. Mar nu boga acukna seueur teuing. Mar mese atuh mar mah seueur. Kan mar nu make lain wati nyekeun deui kumaha emar. Tong lihat teuing tuh. Pejakeun sia kasih lope. Alah moal. Jak kasih Waduh. jak. Kasih lope mah sehat. Kan masih lope mah. Kasih lope ini abah teh. Itu kasih lope jak. Ari bapak Ojak. kulan lope. Bohong. Mar ampura mar ya. Bohong. Atuh mar lebaran mar. Ning Wati mah jeung Wawan nya. Wati mah jeung Wawan nya. Ngomong aja mah. Tuh tinggal Wati tuh. Tujuan tadi. Oh, ojak teh ayeuna mah sareng teh Yul. Lebaran hungkul wati ieu mah ieu silaturahmi. Ieu mah rencangan. Gimana? Oh, rencana. Makanya tetapnya keur alit. Wati tadi ge cenah. Ayo si lope jak si lope. Apa Wan, si lope? wan awan. Karena raon. Ki, Yok. Kali si rojak tuh. saya jeung urang ah. Tuh. Taman iman tejek marpas gitu cocok. Ipo mana mah? Ripo, urang ge nu kieu embong jangan teu kumaha nu galis embong jangan antu. Tidak mana mah? Tuh nah antu maju. Mau mana ngaca ta? Antu ge ngaca. Tidak. Goreng. Antu ge sarua. Jika eta jika tuyul, jika jin. Ngomong teh naon botot mah? Ripo, ala potolan. Tanam bobotohan di. Ih, dulu potolan teh. Ide. Satu mah. Ripo. Mampur arus. Berat ya. Tep, baju baruan dengan tep. Iya, cirojak. Aduh lanjut. Sarua tuh menang THR 30. Foto mar bukan foto. Mar. Balik ah. Kembar. Nah, Eta baju kunaon sarua? nah, ojak nu nurutan Utep. Utep mah teu make lagi diisukeun. Emang kena ge Utep mah. Nah jadi nyalakeun ka urang ti heula nu make baju ieu mah. Nyetong nyalakeun ka Utep atuh da bapak nu meserna ge. Tuh nyalakeun ka batur mana nurutan wae urang mana mah. Emang kunaon kita ojak? Tuh dengekeun cek batur, ngajarkeun adi lancak. Ngomong sing wae. Emang adi lancek. Embo ah, Kemana ojak? balik. Milu atuh. Tong itu. Cirojak pudung juga namanya. Pasti pundung tuh era euy. Ada pun si Yuli. Si Lope. Bajuna sarua anjing. Ada pun si Yuli si Lope. Ah era eta mah beungeut na tah. Pasti atuh. Ya utep di projek. Tuh, juga nama. Ya pasti atuh. Ora eta mah juga namanya. Saruan baju nage. Mata era eta beungeut cirojak. Ada pun Si si Yuli Ruhun. si Lope di aduh Kembar si Utep dia. aduh pun cirojak bajuna kot kembar gitu. Jeung eta si Utep make nyampurkeun. Era pisan. Asli ini betul era. Aduh nya cirojak. Penting urang ulin kasih. Mana atul yuk? Atul. Yok. Penting urang ulin kasih yuk. Yuk. Jangan naon ke ditu. Rek naon meureun? Rek naon? Yang biasa panen ulin. Anak ieu. Urang arulin lah di Imes Cecep biar badan teh rame nya. Ih, Sepayu. badan rame Imes Cecep we. Ayo urang di nama. Naon si Tep sagara nu nutur wae ah. Tadi buat baju sagara sarua. Tong nyalakeun ka Utep. Ah mana ya ah. Ya mah. Mantak naon dipake nangke. Eta ya deung. Heula mantak oge makena. Engke mana lebaran tahun hareup karek pake nu eta. Aya naon ieu teh diributkeun. Tuh, mana si Utep mah bajuna mah nya nurutan ojak ah. Oh,
pada eta atukeun wae da sakara resep putra emak mah. Sarua bajuna ngerakeun mak. Udah make ngerakeun Oh cek lanceuk. coba dak tuh cenah adi lanceuk. Hanya dilanceuk. Emang ada lancuk. Eta teh da menang meuli bapak teh eta teh. Mun Da disebut mama tadi teh lah. apa? Mak ieu mah nyaho lah disaruakeun ku emak. Bapak sok kira taroskeun ka bapak. Mana si bapana? Tuh bapak di luar ke mana ban hayang. Bunga ya. Dik taroskeun ku eta. Bunga sieun si bapak mah. Sare lah. Kasihan. Mek sare ah. Har. Utep sing sabar. Keun wae lah baju sarua mada meureunan adi lanceuk. Kaya da sok bager deui adi eta mah di si ojak we nyakeun cing sabar. Ayam siap. Gila. Bausen kumaha? Gering kene bausan mah nya. Si buradake dirawat keneh. Harunya. Ye, kumaha ramean kene ku Papua. Papuan mah kan kadang-kadang kadang-kadang eueuh. Ngajina bebas Baik bae. jeung si Papuan. Kesepkeun jeung si Papu. Pada jeung bagusan mah. Kena jeung Papua. Da mana mah dicarikan wae. Ning kene Papua makan bager. Tadi mah majar terek ngalongok. Ngalongok kitu maneh. Ayo nama meninju Papu. Kakak, ayo marane teh marane di kumaha? Mandi. Eta bajuna can gara. Sengit kene amuan. Baju lebaran kan. Sengit. Nah, nang pamer oge baju. Baju lebaran kumaha itu. Pamer gimana mah. Mah ya tuh ya, udah sengit kene. Mana ku nonjak? Naon? Mana kan ganti? Mending ganti baju urut weh. Eranya pada sana jeung si Utep. Pajar di lanceuk. Emang ada lancuk pada Tari makan. Muah. Sugan teh tarik pundungnya deh. Ayo mah kasih bayar lah. Sugan teh pundung jak tadi sarua jeung si Utep bajuna mangkal. Kira aku punung. Emang urang kasih ieu. Kayak Siun. Otai Yuli. Iya. baju orang ngomong sengit kan. Marah. Itu siapa ka mana? Ada yang nganter teh Yuli ke warung. Antar ka warung mah. Petasan lah we tolong di sini. Ayo Yuli. Kumaha teh? Nyantai satu yuk. Main tatu. Tong meuli we ka ditu ya boga-boga duit. Koret mana mau wawan. Tuh Guru atuh menang hiji. tong. Enta ka Mang Uun ka ditu ka bapak maneh. Meuli Sok mau bapak mana mah. tuh dah gicing. Sok dapetkeun. Yul, iya Yul. Burung. Main tatu dasar. Orang mah makasih lah. Kemana aja? Naik mah. Kamu ajak? Kemana weh? Kemana dulu? Iya. Tapi jak lu ka dira mah lagi. Enggak. Pasti 1.500. Beli bakso si Mas It lebaran beli daharin kersi ieu si ieu Hati ayo tuh di mana mainan? Maaf tuh. Wih, marem nih seueur kitu petasana kan ulin jeung mati. Nyantos atuh hayu, hayu teh. Nah, itu si Oyok. Di barudak oge. Hayu tuh main bareng. Hayu orang ameng we di bareng tuh. Nih yuk, sini yuk. Ke di sana tinggal ya tuh mana. Ayo atuh. Nean. Oyok. Wati, ih muat lomba. Lomba hayu teh. Hayu tuh main petasan yuk. Ayo, kinuan mah. Buruan. Ayo mau petasan lawan. Ya barasi. Ieu teh kumaha? Tong pahareup mah toh ya. Heula atuh. Loba angin. Hah? Atuh dah tong dikit. Kieu kan atuh tah. Tah si Marmo pinter. Nya pinter Marmo mah. Pinter. Gila. Iya, ayo bebe. Ayo.
Jak. Hah? Woi. Nah, Baso. biasa nah. Baso urat atuh. Berat nah. Urat merungkut. Nyating merung. Kabeh si ieu ya mah baso mah. Nah, keram. Oh, lain. Tunggu si ieu mau dipalasikan mah katingalieun. Coba. Cek saya si Yul bikin bahasa. Heeh. Urang pan babaturan keur leutik sok ngabaso bareng. Kita Mana mau naon? kedaharan. Naon? Kade sarua ada jeung urang baso. Beda. Ieu mah Nggak usah beda mah terkenal naon. Itu si ieu ah. spesial keur Yul. Ah, Yul. Kar si Untuy. Beli naon eta? Baso. Jang si teh Yulinya. Ada urang. Urang ieu mah. Aduh, maneginya. Ada bohong tong bohong atuh. Waduh. Urang. Panjang kene. Mang Somai. Dul mana naon dul? Tanggung. si Untuy. Era-era. Jang teh Yuli. Bere kena tuh. Ieu mah keur urang ah. Balik ah. Wan, somai wan. Ieu mah dahar ah. Ya, Heh? Kan balik mana? kenang tadi bikin ya. Tepugu urang mah euy. Sugan teh si lope. Tadi mah si lope. Heeh. Mun kurang dibikin nih coba kasih ieu. Ieu. Ieu kanggo Yuli. Mun si lope. Oh, udah mah. Nah. Oh, cemburuan mah. Atuh merenan kandas mun urang. Oh. Tadi ke cemburu si lope ka urang. Lain si lope-lope ting. Naon? Pada si lu jeung si ente lain. Nges pugu eta mah. Teh kunaon jeung si Entuy nya. Urang kurang naon kumaha ganteng nya. Kurang ka apa ting si Entuy. Si ieu. Gitu. Orang kurang goreng patut gitu nya. Maren. Kut kasih ieu jeung si Entuy wae. Eta mah kunaon? Di bawah deui. Orang era Era kunaon? akan terjadi man. Naon mau urang? Ya, Jadi dua gitu. si Wawan somaina. Si Wan, yang urang dahar itu ya. Hari. Kayak urang saanya. Ya. Anja kangen. Bisa juga.
tuh. Kenal. Aduh. Cih. Halangan gerak. Pangteuleuna jiga anak ieu mah ya kade ya. Tuy. Tuh. Tuy. Awas atuh. Awas ngahan wae. Sugan teh pangteuleuna. Dilanan. Urang panganan mah teh jeung si Aru tadi di dieu. Naon? Urang nu leuwih ti heulana mah. Wawan. Leuwih ti ka dieu. Wan. Ramai di luar. Urang mah keur itu ningali si Yuli tadi di dieu. Urang panggilanna mah. Turun Wawan. Antri tadi urang. Aing meuni reuwas. Hayang tadi teh. Usak-usak dulu. Urang di tadi di Sudah teh dieu. cara. Epetna. Musa. Sang oleh. Urang di tadi ayeuna ge di ditu. Karena itu tadi naon itu. Tuh mana naon di dia? Bersih cecep. Ulin. Mak nya bersih cecep. Yuli. Kekok kekok. Oh, Ya, satu pisan. Sudah teh urang pangaranna Rul. Urang Yang panggilanna. sa, ini mah geus cerah lah. Urang daguan ya. Gimana aja. Salah kecilnya, hah? Apa tuh? Anyar dicet deui itu. Halusnya. Poha. Bapak anak coba. Yeun. Li. Jadi naon aja? Cep. Cecep. Tadi si Benyangan nyamper-nyamperin sama amang gitu. Mana wae teh. Iya, ningali cep. Mun alus sih. Saha? Oh, nyang itu menang Cep. wauhnya teh. Oh, Mang Oha. Sama 4 di dalam teh. Cep. Ya. Urang euy ya. Yuk. Amang. Ayo ka mana? Oh, Mana we? Kawana enggak euy dia. Asal berapa? Tapi ajakan heula. Ajakan sa. Itu si Yuli aja kan. Ya, cecep tuh bisa tas eta ngajajakeun teh Yuli euy ka mamahna. Terus euy. Atos. Pake dede lah. Yakin we lebaran deui mah. Ulu. Buset. Ayo tamang teh teh mana? Itu jadi ah. Jadi mau jadi amang lagi ya. Haremnya ayo balik ah. Ada deui cepat. Jadi cep. Jalan dia. Ah, soal. Mana kau urangkeun male-male cikan. Ki. Wah, tilu. Ya. Awas kau jak. Kalau kau orang. Hiji. Dua. Tilu. Tilu. Hanya cicing atuh jak lu. Hanya cicing. Ucing mana orang cicing wah. Umpat urang. Hiji. Dua. Hiji, dua. Wan. Mana mau? Datang aja. Digolo jadi nanti. Aja, dan teka aja. Kita masih ah. Koi, kita mari meng tangan. Meng. Tilu. Hiji, dua, tilu. Genap, main deui. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genap. Nomor naik.
Mar hebat. Ya tuh mar mah Wati hebat. mah rasaan teh tadi tuh naik ini mah. Wati mah teh bisa un. Turun wae Wati mah. Ji 2 3 4. Mar, hiji 2 3 4. Ai emak teh masih resep teh si ke Acecep. 2 hiji 2. Si Wati masya. Wati sih ngebahas Acecep nya Omar teh. Geuleuh kasih Acecep teh. Mat resep aya nama kasih Acecep teh. Jadi nyalakeun ke Watinya duka atuh Wati mah. Mar. Nah, jadi ambekan ka Wati mah teterang. Ngeliat aja diturun Omar teh. Eta mah emarna we ngacokna teh bener jadi we turun. Genap. Hiji 2 3 4 5 genap. Deui nya Wati. Terus enak mah resepna ka saha? Genap. Mar teh resep ka eta. Kasih Kak. Wati teh bebeja ka sahanya. Ka saha emang? Janji heula. Mar teh resep ka ojak. Si nolak itu apa? Tuh kan naik. Resep ka ojak sih, Mar. 2 3 4. Oh. Ojak. Ka ojak. Wati mirip Ojaknya. Nya mirip Ojak. Tapi lebih miripan iya Wati mirip Bagong. Ih, daiknya ama resep ka Bagong. Iya mah resep ka Bagong. Nih, Mar. Nih, Mar 2 kilo. Naik. ai Mar kunaon kitu bisa resep ka ojak. Kereta ge Ojak ngajakan emak ulin. Nya Mar. Heeh. Terus kumaha? Nya Ojak teh bagor terus teh kar eta teh Mar lompatan terus Mar teh kan labu. Mar teh dietakeun ku Ojak di naon sih? Di pangku coba. 2 hiji 2. Yeay, Mar bini Mar juara. Mar jadi 2. Anggusan. Licikan Mar mah. Watina ele alim di pasar. Wati, ibu Mia saha? Rame. Dulu tuh Wati. Oh, dulu Wati. Tuh, main kunaon ngalamun wae. Ngalamun wae teh tadi. Engkau teh marah rantes teh. Geus henteu teuy puasana oge. Tong balem tuy. Tong balem. Calang apa? Cangkeun. Tong kita balem cangkeun. Aduh teuy, kunaon sih teuy? Teu naon jak. Peda indung maneh lain. Si Bunda eueuh. Lila teuing balik-balik. Atuh karege. Sabulan dulu ya. Si Bunda teh. Tong Si Lope oge dipikiran. 2 tahun teu naon. Lila kene balikna oge. Karunya tuh tong dipikiran sirah nepi ka botak kitu. Tiba heula wae. Gimana di imah sorangan. Tah kan bae tuh nu penting makan dikiriman. Baduit. Heeh, kayak urang minta duitna nu aya janggotan geuning gambar janggot. Embung. Dajak. Nah. Kamari mah biasa wah. Ditinggalkeun ke indung ayeuna mah. Tadi isu kita naon. Ieu ditinggalkeun Jiga nama jiga kapiheulaan nyamper dah. Siga na. Jiga na. Iya, isuk-isuk. Nganjang ka Mang Uha. Banyak teh Tuh, ka Mang Uha apa ka anakna? Cecep. Waduh, wah. Orang si Ucep teh diajakan ulin. Tong kitu-kitu teuing aing mah. Wah, eta mah nu urang teuy. Menipar de pisan. Manya teh Yuli borogo ka maneh. Anya ka urang mah pasti tiba lagi ngurang. Nah, nih mayok tapan urang baheula di udah gua ae keun leutik geus si ieu. Oh di udag nama pada payuli sendal bro. Ngapa wae? Mene mana? Ieu teh kudu nama genepan euy. Si Nanang lain. Heeh. Ikut ulin. Rame ngadu tampu teh. Heeh, urang rambut sampo ge sorangan wae, biasana duaan. Lobaan rame. Heeh. Padahal kamari urang kan sinana. Ampun. Ayo bang. Naon cenah? Cek nini lain. Au. Nya teh bisa ngomong. Panen gagu. Anya heuh make nanya ku naon cenah. Pananya kumaha cek nini meureun naon cenah?
Nya cek nina au ah. Iku mah Aku udah nanya. Nyaon ini nina gagu ayo deh nanya. ngawang kong duaan. Jeung mah iralin. Lain Maira mah bisa ngomong atuh. Maira mah bager. Bagur. Maira mah geulis sih. Gulis gitu. Bogohan make. Gulis cenah. Jeung ini. Gelis ge. Ya, Dalila itu teh. Kurang teh tanyakeun ka tetanggana. Kurang teh pangobrolkeun jeung si emak. Cek si emak teh cenah kieu. Si Nanang mah cenah nanti ngaranna teh. Jeung indungna. Oh, sebetah. Heeh, jeung indungna geus kawin deui ke orang Sumatera. Dibawa ka ditu. Nyaho gitu Sumatera. Henteu. Nyaho. Nggak nyebut buset umat. Sumatera Barat. Tah. Nyaho gitu di mana? Henteu. Jauh deket Sumatera mah. Ciksa. Di sekolah aya petana Sumatera jeung urang pan di Jawa itu di Sumatera. Deket sejengkal. Sintu nyaon sejengkal. Atuh eta mana peta. Ieu pada hamanya si Nanang teh di Sumatera teh ulin heula ka di isuk-isuk mangkan. Lempangnya. Sore balik. Mbak, oyok mbak, dataran nepi mah kitu, otakna teh. Sakolana kieu mah tara nepi da. Ayo mah sare. Lain sare. Sarean. Sarua we. Sakolana di warung mah pusulung teh anu. Majar Sumatera di mana? Dokot cenah. Teu pokona mah cek nini nama intina mah Jauh mau balik lah. deui si Nanang teh. Ih, tingali. Awan tingali jiga naon. Si Intuy. Oh, jelas eta mah. Kuda. Pantu teh kuda. Monyong. Itu jabrik. Untuk Kumaha? Masih rame? Mun masih rame, sampai jumpa di minggu depan.